Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, biasana Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-78. Kalebet Ema, Ceuk Jangjaya, mangsa nempo nilasmi ngurutak pijero imah. Aya naoni ieu teh, Jaya, tanya nilasmi dibarengan kurungah ringeu, siga anu pohara pisan tagiurna. Gal kalebet, bahaya. Batan nembalan pananya indung nama Jangjaya malah gancang nitah ka Ajero Dewi. Raraag. Gajleng suh saya. Meh bareng pisan jeung nilasmi anu guragiru asup Dewi ka Ajero imah. Hiji jirim anu pikasiu neun geus ngagajleng sarta swatsiat narajang kiraksa. Gilek gajleng juralit, plos, plos, plos. Tapi, runtuyan panarajang anu munggaran teh ngan ukur plas-plos ngahakan tempat kosong. Sabab kalayan dina gerakan wu pohara pisan gesitna kiraksa mampu nyingkahan sakur panarajang nu jadi lawan. Heah. Suh. Bareng jeung burwokna, kiraksa malik ngayakeun panarajang balesan. Pauropna anu geus ngagebur di bulan ku cahya hejo, nyuruh krek nonjok dada. Gilek, plos, seak, des, des, des. Sange plosna teunggeulan kiraksa teh, nu jadi lawan gancang males kuruntuyan panarajang anu leuwih cepet batan samemehna, nepi ka apikeun sababaraha kali maah kapaksa kiraksa oge kudu bentrok kakuatan, alatan geus taya kasempetan pikeun ningkahan panarajang. Heah. Raag. Suh, seak, plos, gajleng, juralit, des, des, des. Antukna mah galungan antara kiraksa jeung hiji jirim anu pikasiu neun teh lumangsung kalayan pohara pisan ragotna. Saimbang sakitu maah, boh kiraksa, pon kitu Dewi jeung lawan anu keur disangareupanana, pada gesit enggoning babalicetan sarta sakaligus ngasupkeun panarajang ka pihak lawan.
Seak, gajleng. Katembong kiraksa ngagajleng lumayan luhur, mangsa nu jadi lawan ngababat keun suku narek nuar bincurang. Suuh. Dina kaayaan awak kiraksa anu masih keneh ngalayang, sange plosna panarajang anu bieu teh, gancang bae jirim pikasiu neun nyusul tepus, paureupna anu geus ngagebur di bulan ku cahya beureum, nyurup rek ne umbrak dada. Juralit, seak. Siga anu bisaun neul keun dampal sukuna kana angin, kiraksa gancang salto, sarta mangsa awakna turun teh, kalayan sakilat ngasup keun paureupna kana palebah igalawan. Buuh. Geus teu beunang disingkahan Dewi, antukna maah panarajang kiraksa nenggel pisan kana sasaran. Uraah. Jengkang gebut. Bareng jonggoakna, jirim anu pikasiu neun langsung ngajengkang, sarta antukna maah ngagedebut ninggang lemah. Tapi, sanggeusna purangas puringis heula sakeudeung teh, langsung bae ngorejat Dewi. Kurang ajar, serangku kabehan. Nempo balatna kabeunangan, hiji jirim anu tita ditibang nempo keun, langsung bae ngajerowok mere komando. Rada rungauh-ringeuh kiraksa oge ari ngadengerek dirempuk ku opatan maah, sabab mangsa nyang harupan hiji lawan oge geus meh-mehan kawalahan. Raag. Rewaah. Jeleng, 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 seak, suuh. Lain ngan ukur hiji, ayeuna maah opat jirim anu pikasiu neun teh meh bareng patinggara jeleng narajang kiraksa. Gilek, lep, gajleng, juralit, plos, plos, plos. Opat panarajang lawan kapaksa ngan ukur ngahakan tempat kosong, sabab kalayan dina gerakan anu pohara pisan besitna, kiraksa mampu nyingkahan sakur-sakur panarajang ti opat lawan. Raag. Sanapakna Dewi suku kiraksa sanggeusna jujuralitan di awang-awang, jirim nu hiji maah gancang bae mapaku panarajang susulan, kalayan dina gerakan anu leuwih cepet sarta leuwih ngabahaya keunbatan samemehna. Gilek, plos. Sakilat kiraksa ngagiwar ka abelah kenca, mangsa paureup lawan anu sakitu badagna teh geus rek keuna pisan kana dada. Tapi, karek maah salamet tina panarajang anu bieu, kapaksa kiraksa kudu ngaragerak keun awakna, sabab jirim anu sejena geus ngagajleng sarta ngajejaken suku rek ngalakana palebah ketemplong. Bluk, gorentel, gajleng. Sanggeusna ngaragerak keun awakna teh,
Guragiru bae kiraksa maah gogorentelan sarta sagancang ngagajleng ngajauhan opat lawan. Tayuhna maah rek neangan hiula lolongkrang pikeun gerak. Buahahaha kumayua sia, make jeung wawanianan rek ngalawan sagala, ceup jirim nu hiji, sanggeus leuwih ti heula babarakatakan heula. Pihak lawan ngomong kitu teh ari kiraksa maah teu malire, malah gancang bae meta, ningkat keun Dewi tanaga lapisanana. Gebur. Lain ngan ukur sapasang leungeunna wungkul, ayeuna maah cahya hejo teh jadi ngabulen awak kiraksa sapinuhna. Nempo kitu maah jirim anu opatan oge gancang waspada. Gebur. Sanggeus meta heula sakeudeung, jirim anu opat oge dumadakan patinggal lebur di bulan ku cahya beurum. Waduh kumaha atuh, yo. Jangjaya mahasiga nu bingung nempo kitu teh. Lain siun rek makalangan neureun, da ari perkara kawanina mah Jangjaya oge kawilang gede, ngan rumasa kamampuhanana mah tacan nepi ka apa lebah dinya. Ari si Geot, diajak nyarita teh tibang ngareret sakeudeung, sarta anu saterusna maah paneu teupna museur Dewi ka apa kalangan. Raag. Rewaah. Jeleng, seak, suh, gilek, lep, des. Meh bareng pisan, opat jirim anu pikasieuneun patinggorowok sarta patinggara jeleng Dewi narajang dedegan aki-aki anu harita keur jadi lawana. Ari kiraksa, boro-boro sempet ngaya keun panarajang balesan sigana teh, tibang bisa sibuk babalicetan bae sarta teu jarang. Kapaksa kudu bentrok kakuatan, enggoning nakisan sakur panarajang ti pihak lawan. Seak, jeleng, kele. Dina hiji kasembetan maah kapaksa kiraksa kudu ngajauhan Dewi lawan-lawana, sabab kaayaanana geus kadeseh pisan. Jeleng. Dina kaayaan kitu, sakilat si Geot ngagagleng ka apa kalangan, sarta antukna maah ngajega, persis pisan di antara kiraksa jeung nu jadi opat lawana. Yok. Antara melang jeung heran meureun, kiraksa maah mani ka amolohok mangsa cikeneh nempo gerakan si Geot anu sakitu hampang tur pohara cepetna teh. Lain kiraksa wungkul anu ngarasa heran teh, dalah Jangjaya oge nepi ka agigisik sagala, siga anu henteu percaya kana tetempoanana. Mundur, ki percanten keundwi ka Geot perkawis sieu maah. Si Geot ngaliuk heula sakeudeung. Tapi rengkenek batan neruskeun kekecapanana, pikeun sakedapan maah kiraksa malah mingkin molohok Dewi bae mangsa nempo si Geot anu guragiru ngarengkenek, sarta langsung musurkeun paneu teupna ka opat jirim anu keur patinjarega di hareu keunana. Buahaha nanahonan ari sia, koplok. Buahaha ngajak ngabojek ka aing. Geus sowa sigana maah, Hewo, buahaha. Kitu patincelengkeungna jirim anu opatan, bari jeung patigaragak siga anu ngareunah pisan.
Hei maraneh montong loba teuing omong, garandeng. Eta ode dina huntu mani metet, karoneng. Deu bungutan, mani badis bujur seeng, gareheng. Sajeroning teu eureun ngarengkenekna, si Giot mah nembalanana teh malah ku hiji tembang dina wanda pupuh balakbak. Wuruh. Sareng sena si Giot nembang teh, dumadakan aya angin anu nebak sakeudeung, ka sakurilingeun eta patempatan. Buahahaha. Buahahaha, buahahaha, buahahaha. Saluyu jeung watek pupuh balakbak anu memang pika seurieun, sareng sena si Giot nembang teh, jirim nu opat nepi ka aduk songkol ngadon babarakatakan salu seurian. Pek maraneh seuri nepi ka sakarat, naronggeng. Baruh pipi siga anu diseureudan, ku odeng. Tinggolepak, leu-leu siah penghek awak, garepeng. Ceuk si Giot Dewi, kalayan masih keneh nembang keun wanda pupuh anu sarua. Wuruh. Angin dumadakan nebak Dewi sakeudeung ka eta patempatan. Buahaha, ampun siah, Giot buahaha. Buahaha, halah jadol, biu teung aing nyeri, buahaha, buahaha. Balukar tina pupuh kadua anu ditembang keun ku si Giot, jirim nu opat jadi mingkin adu glajer sajeroning pating barakatak saleu seurianana. Tapi, sok sanajan dina kaayaan seurian oge, ari paroman begeutna maah siga anu banget kasiksa, da sidik bari jom dibarengan ku pupurinisan sagala. Waduh, elmu nyibas nurmalayu maah. Nasahasa benerna atuh si Giot teh, gerendengna kiraksa kalayan pohara pisan ngagebekna, sandu sadarkana kejadian anu keur lumangsung dina mangsa harita. Ari Jangjaya, tita di oge tibang molohok bae, malah maah nepi ka acalangap sagala. Seot, burinyai, jelek. Teuing timana daratangna, keur kitu teh ka eta patempatan ujuk-ujuk pating sirorot cahya beurum, sarta anu saterusna maah juk jelek rarobah wujud, jadi welasan jirim anu dedegan jeung beu-beungutanana meh sarupa pisan jeung nu opatan. Kiraksa katut Jangjaya, nempo kitu teh lain Dewi pating ngarenjakna. Ari si Giot mah kalembay ka tembongna teh. Kunaraon Arisia, malah saleu seurian kitu, beleguk, tanya hiji makhluk nu anyar datang. Buahahaha, tulungan ngaing, buahahaha, tembal nu hiji, bari jeung tewi eureun babarakatakan. Keunaku sirep sigana maah. Heu, kurang ajar, podaran. Hiji jirim pikasieu neun langsung mere paretah ka awelasan baladna, sangkan sagancangna narajang si Giot anu harita masih keneh guta gitek ngarengkenek. Suh, seot, jelek. Dina mangsa welasan jirim anu pikasieu neun rek patinggara gleng pisan sejana rajang si Giot. Ka eta patempatan ujuk-ujuk pating sirorot Dewi Cahya Beurum, sarta antukna maah juk jelek rarobah wujud, patinjang gelek jadi puluhan jirim anu sarua jarangkung badakna. Tapi, tina rurupaanana teh henteu pikasieu neun teuing ari anu yieu maah, biasa bae siga manusa, ngan pedah parenges sarta pinuh ku bulu dina sakujur awakna. Mangsa nempon wu anyar datang, nepi ka pohara pisan pating ngarenjakna welasan jirim salahu baturna anu opatan tea maah. Reknan haon Arisia, bet pipilueun kana urusan aing sia, koplok. Hiji jirim anu pikasieu neun sosorongot sarta tutunjuk ka anu anyar datang. Marantok siah montong ngaganggu si Giot, bisi dipodaran ku aing, tembal hiji jirim nu anyar datang.
Seber meurun ari nempolobana nu anyar datang nepi ka jumlahna aya 3 ti keleun ti pihakna Maah. Antukna, jirim pikasiuneun anu cikeneh sosorongot teh malah rutret ka awelasan baladna. Taya nu ngomong, harita keneh kabahanana cukcek ka opat jirim anu caan euroun babarakatakan, sarta anu saterusna mah patim belesat naringgalkeun eta patempatan. Saha ari aranjeun? Sigiot rutret ka puluhan jirim anu jarangkung badak. Kaula prajuritna Prabu Purwita. Salila yeu, kaula jeung babaturan dikepraktikeun maluruh anjeun, anu geusnya geur keun Dewi Nyimas ningrum tina panyakitna. Ku sabab kitu, hayu, ayeuna keneh milu jeung kaula ka karaton, urang ngadiuhus ka Raja Purajaya, tembal hiji jirim anu sigana Maah salaku pamimpin puluhan balad-baladna. Batan langsung nembalan, pikeun sakedapan Maah Sigiot malah hulang-huleng siga keur aya nu di pikiran. Ari kiraksa katut Jangjaya Maah nepi ka apa tingkar rung mangsa ngadenge kekecapan jirim jangkung badak anu sarupa kitu teh. Heuk, kau larek datang ke karaton Purajaya. Tapi engke, kaulah Maah datang ngarek pandeuri. Ayeuna mah pangjajab keun heula winu yeu. Beja keun ka Prabu Purwita, yin yeu teh minangka rundayan asli ti Kanjeng Prabu Anom Luhung. Antukna Maah Sigiot nangtukeun kaputusanana, kituna teh bari nunjuk ka Jangjaya, anu masih molohok dina tempat nangtungna. Turunan asli Prabu Anom Luhung. Jirim nu jangkung badak nepi ka apohara pisan ngarenjakna. Nya. Gancang jajab keun ka karaton, sabab pasukan anu tadi oge, pasti bakal deratang Dewi sarta mawa baladna nu leuwih loba. Heuk ari kitu Maah. Hayu, Raden milu jeung kaula. Langsung nyebut Raden jirim anu jangkung badak ka Jangjaya teh. Sanggeusna ku Sigiot dibeja keun turunan Prabu Anom Luhung Maah. Kekeke. Saha sabenerna ari hidep teh, Giot, celengkeungna kiraksa, kituna teh bari gancang ngojengkang ngadeu keutan Sigiot. Engke winyariosna di karaton, ki. Ayeuna, saena Maah aki sarengkang Jaya kalih celasmi, saenggalna nyelindung di karaton Purajaya, margi makhluk-makhluk anu tadi teh tos pasti bakal kaadariu Dewi. Heuk atuh ari kitu Maah. Kela, daguan sakeudeung, cau kiraksa, bari ditungtungan ku ngareret heula ka jirim nu jangkung badak. Geus kitu mah buragiru bae kiraksa ngojengkang ka tepas, sarta kebat ngoloyor ka jero imah. Jangjaya oge milu nutur keun da memang diajak.
anu cenah maah rek sakeudeung, tetela kiraksa teh lumayan lila di jero imahna. Teuing momongan heula nyilas misugan, da sigana maah siuneun keneh ku puluhan makhluk anu keur araya di palataran buruan. Tapi, antukna maah kiraksa jeong nyilas mikatut Jangjaya oge teu burung barijil Dewi, bari angkari bungku babawaan. Ari maneh moal langsung milu, "Yot," tanya Jangjaya, "sanepina Dewi kaaburuan?" "Sok witi payun, giot maah engke bade nyusul." "Reka mana heula kitu, Jang Geot?" Kiraksa pipilue untumanya. "Aya kaperyogian heula, Ki, sok witi parayun." "Red, geus kitu maah kiraksa kajirim nu jangkung badak, salaku pamimpin puluhan baladna. Anu diretna tibangung geuk, sarta malik rutret ka puluhan baladna. Burinyai, wer. Meh bareng pisan, puluhan jirim anu jarangkung badak teh rarobah wujud jadi cahya beurum, sarta anu saterusna maah muter ngabuleun awak kiraksa, nyilas mikatut Jangjaya. Blesat. Antukna maah cahya beurum anu muter teh ngablesat ka awang-awang, sarta mingkin lila katempona mingkin ngaleutikan. Ari si Geot, tibang ngajengjen bae ngadon nempokeun, nepi ka angilesna cahya beurum anu mawa kiraksa, Jangjaya katut indungna. Ari di Karaton Purajaya, harita teh Prabu Purwita maah keur ngariung di rohangan utama. Si Ujat oge aya di dinya. Ukur welasan urang harita maah anu ngariung teh. Patih Purajaya jeung Ki Tanggul Sewu katut abdi-abdi dalam anu sejena maah teuing keur ka amarana. Atuh Ari Prabu Pancar Kusumah jeung anu jadi patihna, geus puguh Ari eta maah matak Ari weuh oge. Datayohna maah keur ngaralaksanakeun pancen anu aya patalina jeung ngomean imahna Jang Opantea. Sumuhun, Kanjeng Prabu. Katawisna, Prabu Ruswana maah sapertos anu kasiunan pisan nalika ngadangu perkawis jajaka anu jenenganana Geot teh. Eta oge langsung marentahkeun prajurit goibna, di piwarang maluruh sareng nyerek, margi Ari pamendak anjeun namaah, jajaka anu jenenganana si Geot teh taya sanes Panglima Nagatea. Si Ujat pertentang pisan enggoning nepikeun laporan perkara Prabu Ruswana. Tiasa leres eta pamendakna si Ruswana teh, Kanjeng Prabu, celengkeungna saurang abdi dalem. Prabu Purwita tibang ngareret, sarta pikeun sajongjongan maah ngadon hulang-huleng siga keur aya nu di pikiran. Kaula yakin pisan kiwari, jajaka anu ngaranna si Geot teh masih keneh aya di wewengkon Purajaya. Kusabab kitu, pihak urang oge kudu sagancangan ningkatkeun keamanan di unggal wates karajaan, sangkan jajaka anu ngaranna si Geot kajamin kasalametanana, ti pihak walanggeni anu hayang nyerek dirina. Antukna mah Prabu Purwita nangtukeun kaputusan. Langsung satuju meureun, si Ujat jeung welasan abdi dalem mah meh bareng arunggut umutan. Sabot kitu, katembong panto rohangan utama aya nu muka, disusul pating kurunyungna hiji jirim jangkung badak, anu dituturkeun ku kiraksa, nyilas mikatut Jangjaya. Waktosna seep. Caag hanca. Urang simpen di handeuleum si Paragi nyokot ninggalkeun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Ka anu garulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis mermaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren.
Nuto sarpuh gengadangu cariosiu maah bakal kabawa asa ngora dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga danggukeun Amjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.